sedikit trik dan tip biar pelanggan gak kabur guys. Pertama, pasang wajah ramah, murah senyum, tong ngeselkeun, tong cutek, full service. Dalam hal ini full service teh lain macem-macemnya. Jadi totalitas lah, berikan yang terbaik buat para pelanggan. Jangan pernah ngasih barang yang jelek. Biarpun jelek harus memaksakan tanya dulu, teh ibu bapak barangnya jelek kayak gini. Misal kalau udah nggak ada lagi, kajian ulah wios apa entong gitu barang nengkos kieu. Kalau kata pembeli wios atau naon kanggo keneh, baru masukin. Jadi sekiranya barang jelek jangan dikasih. Kajian ting dieuweuhan teh seep, padahal mah ada, kita misal ada tuh sawi masih ada. Oh misal tuh sawi itu aya sawi aya keneh kitu teh sawina terus kurang sae, oh wios kanggo keneh timbang we tah lamun kitu karak guys jadikeun. Jadi ulah sok dibobas-bobaskeun kana balanya teh jeung naon atupan karunya teu kapake mah. Jadi pasang wajah senyum, ramah, tong jutek, full service, jangan kasih barang jelek. Yakin dibere barang jore mah moal balik deui guys langganan ge. Arek sakumaha kental lagi langganan teh jeung mana. Bere barang jore bebeskeun kurang beuh moal terlebing ceul. Percaya. Tah. Pas model kieu eta sawi aya keneh tah kitu sawina teh tuh padahal mah bagus guys, urang mah ulin dihandap we kirang sae kangge teu oh bagus keneh timbang we tah kitu. Tah kieu sawina teh tuh tinggal nu kieu kurang sae, oh wios bagus keneh bisa diolahkeun mah karak timbang kitu guys. Ulah didadet-dadetkeun batur pusing tah. Jangkrik bos.